Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tepayon hoyu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasehatan sareng kesempatan. Nu mana urang tiasa patepang di acara ieu. Salawat sinareng sareng ulang urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadaya kalebat umatna nu kenging syafaat dina dinten kiamat engke. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat dina dinten ieu mantena urang tiasa mieling kamardekaan Indonesia tahun 1845 tanggal 17 Agustus tahun 2022 tilu. Pariogi kaundinga seueur pisan anu pangorbanan tos dipasrahkeun ku pajuang urang anu kapungkur dina melaan kamardekaan negara Indonesia. Ku kituna urang salaku generasi muda panerus bangsa tos sakedahna neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia anu leuwih hade ajang kaharupna. Sajabina ti eta seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangkai mangisi kamardekaan Indonesia. Ieu sapertos ngayakeun acara di kampung sareng warga. Di antara sok aya babalapan sapertos tarik tambang, balap kurupuk, jambe, sareng sajabana. Ku kituna hayu urang mariahkeun acara ieu ku katertiban sangkan acara ieu tiasa lancar ti awal dugi ka akhir. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.